Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Wala tayasara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqafa tetawakuf tehese. Matlabun pamenta atau perkara nu dipenta anta ari maneh eta tolibuhu menta kana eta matlab di rabbika ka pangeran maneh. Sabalikna wala tayasaro jeung teu gampang naon matlabun pamenta anta tolibuhu binafsika anu mana maneh nyarande kana pamenta maneh teh ngusahakeun kana pamenta maneh pamerdi maneh kahayang maneh teh binafsika kana diri maneh. Eueuh nu hese nalika perkara sagala rupa perkara disarandekeun ka Gusti Allah. Sabalikna lain perkara gampang nalika aya segala sesuatu aya kahayang aya cita-cita disarandekeun kana diri urang. Urang hayang hujan, urang nyarande ka Gusti Allah tina hayangna hujan. Maka keur Allah terjadi kahesean, teu aya kasusahan, teu aya kasulitan rek nurunkeun hujan ka urang. Urang hayang boga rejeki badak, urang hayang gampang hirup, ulah koreh-koreh cok, hayang hirup teh bro di juru bro di pantong ngalayang di tengah imah. Hayang sagala aya nyarandena ka Gusti Allah, mangka keur Allah teu hese ngagangayakeun sagala rupa perkara nu dipikahayang urang. Sabalikna urang hayang itu urang hayang ieu nyarande kana usaha diri pribadi, nyarande kana usaha sorangan, nyarande teu pernah balik ka Allah dina ngalaksanakeun usaha, bisa wae hasil usahana mah ngan matayasaro matlabun anta talibuhu binafsika. Nu gampang pamenta usaha jeung kahayang nalika disarandekeun kana diri pribadi urang. Hayang cakeun tina panyakit nyarande kana obat jeung kana usaha pribadi mangka eta teh teu gampang lamun lain kaputusan ti Gusti Allah, tapi lain ngesotkeun obatna kade. Ngan dina hati kapasrahan kudu sapinuhna ka Allah, katawakalan kudu sapinuhna ka Allah, cita-citana sing luhur, tawakalna sing full. Cita-cita yang cager tina panyakit mangka sing boga himmah atawa cita-cita yang cager tina panyakit tapi ulah poho nu nyageurkeun kana panyakit teh lain obat, lain dokter, lain puskesmas, lain rumah sakit, tapi sahatu Allah anu nyageurkeun kana panyakit urang. Jadi nalika urang keur boga panyakit sing pasrah ka Allah anu mere eta panyakit. Lamun dina panyakit dina kahirupan sapopoe urang sararea hayang senang hirup, hayang beunghar hirup, hayang sagala aya dina kahirupan. Eueuh nu susah nalika urang nyarande ka Gusti Allah.
sabalikna eueuh nu gampang nalika urang nyarande kana diri sorangan, kana diri pribadi. Urang usaha banting tulang, suku dijieun hulu-hulu dijieun suku, dudupak dina ngalaksanakeun usaha, tapi Allah can ngeresahkeun dina hasilna usaha. Tah eta teh teu gampang keur urang ngahasilkeun pangharepan urang, ngahasilkeun usaha urang, ngahasilkeun pamaksudan urang. Sabalikna keur Allah urang ngalaksanakeun usaha sanajan ceuk batur mah usaha urang teh tiba ukur usaha anu naon. Tapi keur Allah mah teu heseyeun nalika rek nyieun kauntungan dina usaha nu ceuk batur mah teu sapira dipigawe ku urang. Nalika usahana, nalika kasabna, nalika pagaweanana dipasrahkeun, disarandekeun, dialungkeun, dibaledogkeun ka Allah anu nitah usaha, ka Allah anu nitah kasab, ka Allah anu marentahkeun pikeun usaha jeung kasab. Lain dari usahana. Ngan urang dina ngalaksanakeun usaha, ngan urang dina ngalaksanakeun sagala rupa kasab, ngan urang dina ngalaksanakeun naon lamun geuring mah ngubaran panyakit ulah poho, panyakit ubaran ari efek teh di ubaran teh panyakit teh can cager keneh ulah make aral subaha. Sabab urangna sing pasrah ka Allah, sing yakin ka Allah. Allah mere perkara nu alus keur urang, mere perkara nu hebat keur urang. Sing yakin obat teu nyieun cager-cager, teu nyieun obat. Allah anu nyieun obat hakikatna, Allah anu nyieun cager bareng jeung datangna obat. Da nu nyageurkeun kana awak urang teh lain damelna obat, tapi damel Allah nyageurkeun bareng jeung datangna obat, jeung teu kapakna Allah nyageurkeun panyakit teh ku obat. Da buktina loba obat datang panyakitna henteu cager. Usaha tong usaha nan sing pasrah. Urang leumpang ka kidul ka kaler ngalengkahkeun suku ngebatkeun dua sampean kasab urang kana naon, tapi urang teh can dibere hasil ku Allah. Tong leutik hate sing pasrah ka Allah, bing dengekeun nu ngadengekeun jeung nu ngawangkong sok resapi kalimat. Lamun urang kasab ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan ngelengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan ka ditu ka dieu banting tulang suku dijieun hulu-hulu dijieun suku, tapi Allah can narengkeun kana hasilna pakasaban urang teh. Tong leutik hate sing pasrah ka Allah dina kasab urang, sing pasrah ka Allah dina usaha urang, sabab sing yakin Allah anu bakal ngahasilkeun kana kasab urang. Sanajan kasab urang teh lain tidinya ngahasilkeun Allah teh lain tina kasab urang. Kadang-kadang rezeki teh tinu sejena. Aya jelema melapare tapi kunaon hasil naon? Hasil rezeki meunang tina ladang ngajual baju. Padahal ngajual baju mah lain kasab anu pasti. Aya jelema bismillah tadus binimat kene ngobrol we ieu mah. Si abi ngajar di sekolah. Nah, itu teh kasab. Ulah tadi disebutkeun kasab. Meunang penghasilan meunang. Gede penghasilanna boro-boro cukup ke naon? Keur meuli sapatu. Keur meuli baju eueuh. Da budak kagewahan we. Tah leuceur ka itu denger. Nangkeun ayo aceleng-acelengan sekolah anu jauh. Oh. Darat-darat we tah. Di mana geus kasab teh geus, hasil kasab teh hasil, gede leutik. Akur jeung kahayang nafsu teu akur. Geuninganan hirup keneh ngahuap keneh. Nah lain tidinya hungkul.
Teuing ti mana jolna, teuing kumaha jalanna. Ya Allah, loba keneh lolongkrang teh jen sanajan ceuk kuring teh ieu teh lain kasab kuring, tapi aya we lolongkrangna. Aya torojo jelema ngadak-ngadak kasalahan. Misal sakitu eueuh kabisana sakitu eueuh kabecusna. Torojo teh jauh-jauh hayang pangajikeun. Naon teh kasab lain kasab. Lain tujuan kadinya da kasab kuring. Mah geus pasti di sakola. Kunaon make menang rezeki ti dinya? Allah nyieun rezeki jalanna belah dinya. Ari efek teh torojo teh indung similah meuli baju. Tina lajada pira oge. Meuli baju tina lajada torojo teh ceuk teh aing teh aduh bogoh cenah euy aing mah. Ceuk teh aing naon pawajikan Mang Apen. Bogoh cenah aing euy kana baju eta teh. Teu niat rek dijual tarina mah meuli teh keur pakeun. Da dijual mah nya dijual batian. Da meuli rokok sabungkus mah batina sabatang mah nya meuli baju. Harga 100.000 batina rokok sabatang banyak. Batian weh meunang. Aya batian tina ladang baju teh. Kasab lain kasab pokok, tapi Allah mukakeun pantor rezeki ti dinya. Kunaon ieu teh ngawarung teh loba nu nganyuk ayo aduh tapi kageus erep warung teh dianyukan ku jelema teh. Sing pasrah ka Allah eta jalan maneh ibadah ka Allah. Gede kene sodako, gede kene nganyukeun dia ka tukang warung kepatahan tukang warung na. Saha tukang warung na teh? Nya tauingnya. Babatahan. Gede kene ganjaran sodako, gede kene ganjaran nganyukeun. Mun nanya anak kasih abing, gede kene ganjaran nganyukeun. Kunaon make gede kene ganjaran nganyukeun? Lamun sodako, Abu Ico, sodako ka abing. Bing ieu mere sarung. Kira-kira si abing pasti butuhan karena sarung eta atau henteu? Hah? Pasti butuhan teu? Cantang tu butuhan. Buah di mana maloba? BHS pamere ti akina buah aya kene. Tapi lamun aya jelema ini ka warung urang atawa ka imah urang nginjem duit atawa ngahutang kira-kira pasti butuhna atawa henteu? Pasti butuhna. Kunaon make nganyuk sabab teu boga deungeunna. Aduh, pipu di imah teu boga deungeunna, duit teu boga, ngan hayang dahar jeung deungeunna, wayahna tulungan nganyuk ka maneh, tah maneh dibere pahala ku Allah, ganjaran tina ladang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Di mana ganjaran ti Allah teh? Di dunia di akhirat, di dunia ge sok kadang dibuktikeun. Buktina aya rezeki sejen salian tinu eta ongkoh eta mah teu kanaon teu cumpon kadang-kadang mah tapi aya rezeki sejen keur nyumponan nutupan pangabutuh anu eta sok kadang-kadang kitu sok kadang-kadang keur sadar mah kitu teh mikir teh uing oge keur teh sadar mah abrut-abrutane amuk-amukan ya Allah kasab geus ka ditu geus ka dieu can hasil keneh kumaha ieu teh teu ceureuh. Tapi nalika maca ieu kitab babatah kanu ngobrol jeung kanu ngadengikeun dina nalika maneh nyita-nyitakeun sagala sesuatu eueuh nu hese nalika maneh nyarandekeun sagala sesuatuna ka Gusti Allah tapi nyarande ka Allah teh kumaha anu cat we kitu mah tong kasab cicing we ngadangka cenah lah daku Allah mah teu hese aing ngadangka oge datang buat rezeki ayeuna lain kitu da parentah Allah lain kitu parentah Allah pigawe pagawean anu diparentahkeun ku aing pigawe kasab pigawe parentah aing anu sifatna keur maneh anu sifatna diparentahkeun ka maneh anu panghasilanna ku aing bakal dibikeun ka maneh ngan hasilna eta penghasilan teh lain ladang kasab maneh lain ladang gawe maneh tapi lantaran aing mikeun ka maneh matak bahasana oge nu neangan ilmu teh hasil ku sorangan atawa dihasilkeun dina ayat Quran oge naon teh yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul
ilma darajat. Utu. Ari utu manaon? Dibere. Jelema nu bakal diangkat darajatna ku Allah teh nyata jelema nu iman jeung nu dibere ilmu. Jeung nu boga ilmu, jeung nu dibere ilmu. Nu dibere ilmu pasti boga nu dibere ilmu. Ngan boga ilmu nah teu diaku ku sorangan sabab di dituna kalimatna oge utul ilma dibere. Maneh capetan dibere. Maneh bisa maca kana kitab meusan dibere. Maneh bisa kuat ngalaksanakeun maneh menang hasil tina kasab maneh dibere ku Allah. Nalika maneh bisa mere ka batur lain rejeki maneh, rejeki Allah anu dibikeun ka batur ngan wasilah maneh. Nalika maneh bisa nginyeumkeun duit ka batur lain rejeki maneh, rejeki Allah anu dititipkeun ka maneh jadi rejeki batur ngan dititipkeun melalui maneh. Gitu. Jadi nalika urang bisa barang bere, nalika urang bisa nginyeumkeun, nalika urang bisa ngahutangkeun, teu diaku ku sorangan da naon? Da urang oge dibere kakuatan, dibere naon? Dijadikeun wasilah ku Gusti Allah. Da hakikatna, ari hakikatna teh naon teh? Hakikatnya bahasa Arab, ari disundakeun naon jadi naon? Sabenerna, ari hakikatna teh kitu atuh. Itu bahasa Arab itu Bu. Ari hakikatna teh hartina teh sabener. Nah, da sabenerna anu ngahasilkeun sagala rupa perkara, anu ngahasilkeun sagala rupa tingkah, anu ngahasilkeun dina kasab jeung pamerdi jeung pamenta jeung sagala rupa usaha urang teh hakikatna atawa sabenerna mah nyaeta saha? Allah. Torojo teh anu nginyum can mayar kene, anu ngayuk can mayar kene. Teuwi kage capek ledeg erep senang. Heukeun wae da eta mah ibadah urang. Lamun aya gede deui ibadah, aya deui ibadah nu leuwih gede. Dina Quran dilingakeun wa anta sodaqu khairul lakum. Sodakohkeun leuwih alus daripada keur maneh, daripada ngadago-dago teu mayar wae. Sodakohkeun dina hate gitu. Aduh we, eta teh sok dibacana teh kudu nginyeum di salana teh. Kudu nawa kudu ngahutangkeun teh aya teh dibacana teh. Gitunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi panjang. Jadi urang sadaya teu aya hese keur Gusti Allah, hese pisan lamun keur urang. Teu aya nu susah keur Allah, tapi bakal jadi kasusahan nalika urang ngalaksanakeun usaha nyaran teh kana usaha urang.